Pendirian ampun. Masa ini dan kidang dan gelis-gelis nggak disuruh bebanyok panci kepala ruguh. Maksudnya aku pasti moga kalau ampun teuing aing mah. Awas pokoknya mah lamun umpama geus datang duit. Mata diber dan diparik saya henteu titik. Kan saya kasih. Boh. Ai bener suruh gawe. Bareto si kabida ikah. Hidup pasti tidak punya semua serba dan karya. Rese motor tiboga. Udah kalau tayang gawe hambar, beba gawe hambar. Ampun, aing. Bu. Ibu. Ibu, ya ampun, Celina kandikan sih. Ibu. Bu, ya ampun. Bu. Ibu, ya ampun. Ku masih, Bu. Ya ampun. Aku suruh bapak depan hari dan kumaha. Tak kira ku kulara ruang ku masih. Sia, iyo, ibu kerboga ka nyeri geuning, teu beunang diparentah teh nyaho di karunya. Bodoh amat. Itu kakolak. Ibu teu karunya masa abdi dan kieu suruh babanya panci hari dengan gitu. Camat buat ibu Lara mah atuh. Tak peduli lara unggal poe lara tuh bosan dan ujung lara. Ih. Da lainang hayang Lara age kumaha. Ya ampun ibu, abdi batur geus mangkat ke tanggungan, geus marelinan ku hanteu erek aya acara ngasa. Masa abdi can boga naon? Suka dari ibu geus waras, mantak teu pangmeulikeun, mantak teu katanggungan. Enggeus pokokna nama engke ieu hudang kandi. Neangan duit ke kandi ke injemen. Abdi yang gegelang anu gede, kongkorong anu gede. Ari sia teu karunya ka ibu. Ibu kos kieu popogna buru-buru mah hintik ibu. Tekar yang teuing, detik. Awas pokokna engke lamun teu neangan duit lamun teu ka kebon ka ditu. Teu karunya ka ibu ari sia. Ibu kos kieu. Masa ampun, udah pangatan dikit ya ampun. Erek ngasa teu boga sandal, batur geus di baraju hade. Ngurus dewekna make gegelang, make kongkorong. Ampun, anak mah dan kieu anting palsu ti mang-mang deh. Ya ampun. Kan dia sesugi ya ampun aing mah. Awas sesugi tangan balik. Buka di hiji-hiji ke Badung, ampun. Awas bae lamun samaya da ngasa anjog, can meulina naon, can bogana naon. Mata teu diurak kabehan ti dieu. Ada deringa ampun lagu naon ieu cenah cek dia kasih udah ngorasi. Halo. Sugisi ada di balik. Halo. Kayak naon sih ngebelain. Oh iya yang balik. Balik. Diurus indungna. Tekiyang aing mah ampun. Hambar pe pagaweana ampun heuh. Kayak naon sih ngebelain. Sugi tuh mana hambar. Si pasti di si. Ulin. Si geus kieu kieu ulin. Ngaran lagi bujana tuh kudu ulin. Mikir boga kolot hambar dan kitu.
Buru-buru masih yang ngagantian ngasap almarhum bapak malah hayang ulin-ulin. Aku masih sih. Itu diurus mana? Ulah sok suraseri. Jelek hotel. Mungkin kolot mama dia teuing, guys. Ditimah dia teuing. Belagana ampun sih aja guys. Jama gede ujur. Jalan lagi erek ngasak. Saya buka teteh tenang di sandal hade. Ikhlas gitu jalan ridho. Pakai swallow bageng guys ya itu. Swallow. Emang ampun teu indung teu adina harawana bae. Diurus age. Gerak tuh cilek. Ya blok batu. Mak, kunaon deh? Makos kieu paruyang penerimaan awakna. Geus diperiksa bae. Henteu geus kajeun mama. Karunya sia mama si budak kene malbuti. Mama kajeun larage kos kieu sabarasna bae. Kumaha deh teteh teh daek ngurusi busi geuning teu karunyaeun. Geus ibu mah kajeun manteu waras. Geus di ieu geus diubaraber di dieu geus dibalur puput sukan, geus minum gogodogan dang daunan. Berarti dipariksa ieu. Gila boga teteh ge teu benang pake pakumaha. Ya ampun. Ti tadi abus ka imah malahan curhat indung anak. Kumaha maksudna? Ari wani mah sia ka dieu ka aing. Wani kumaha sakawanian ka tetehna? Kajen karunya tuh ibu kajeula deh. Jadi asam pedih, asam bijil. Bu hudang bu. Hudang ya ampun. Hudang. Tadi kaji wayo di ditu di pemancingan cenah buaspi suruh kadi suruh cacakal suruh beberes. Agak. Kolot kos kieu ge ilok da bisa gawean. Ate bisa lah. Ya mana jauh jalan ke Jakarta. Jangan boga penyakit ge. Pada amat. Geus dia. Geus kadi teu bijil. Geus agak. Sesi kumaha deh ka kolot. Ini geus kitu ujur. Kumaha sih? Ulah nyuruh kolot ka ditu sia ngasap geus gede. Ngasap di mana-mana itu orang tua harus nyumponi anaknya. Dewek sih nu adi lalaki tuh yang ngasap Yudi. Eta karunya geus dan kitu ngokrokna. Mikir sia gede ti heula aing teu narima kolot di kos kitukeun. Tenarima. Saya jadi naon kita jadi pahlawan untuk ibu kamu yang kesakitan itu. Jadi Bari geus sia tau lah kitu kalakuan. Aing ngadenges ya geger jeung urang Ciseureuh ketemuan di Malereng. cek saha? Aya nu ngomong ka aing ngadenge. Sia, erek gosip gitu. Seluruh dewe digosipkeun ku sia. Pikir Sugi. Aing mah ngadenge ti batur lain cek. Saha baturna saha? Aya nu ngomong ka aing. Gilakeun pasea sama kadangnya ka kebon. Kakang Adi hayangna pasarea bae. Teu berenang diatur. Sudah. Atuh pas sia ting ngarau parayus. Anak ibu si Sugi dang kitu ngawanian bae ka tetehna. Mana geus ya nu gede ulah kos kitu. Gede ti heula teu beunang diatur ku kolot. Ya ampun Bu. Selama ini saya sudah cukup bersabar sekali hidup dengan ibu di sini. Nah naon sarua hayang jauh ke pasar. Hayang ieu eueuh. Madang nu kieu unggal poe lompong tak kokak. Apa bisa bagi goreng banget lah Bu. Adatna, jalma cicing di kampung mah adatna ulah apik jadi. Tapi saya nggak bisa, tuh bisa iya Bu, tuh bisa iya. Teu bisa neangan ka ditu kumaneh ka kota. Aduh mana ibu ngasap. Ibu mah geus kolot kos kieu kuduna Si Sugi dong nama Bu. si Sugi masih leutik kudu karunya ka Adi. Apa ibu pikir saya akan sehat cantik makan lompong dan kia? Iya kos kieu alami urang kok tagi harayangeun hakaneun kos kieu ulah yang nang meuli teuing ngeunah. Ini duitna. Duitna duit ini dina kaya kolot boga duit deh tengah sabtu naon boga kolot kos kieu penyakitan kapaksa gawe ka kebon ge ku kudu. Terus ibu nyebut boga duit. Abdi hayang persiapan jangasa, hayang sandal, hayang nanaon ku henteu. Mending dijual Bu. Ieu mah hiji-hijina paninggalan bapak sia tek mere dijual ieu. Ieu mah Bapak kan geus eueuh. Terus kita udah dipikiran ke orang dia.
Iya tuh budak mah, lain mikiran geus eueuh inget, kolot geus eueuh. Kan sudah tidak ada. Kan butuh nu aya, Bu. Aku butuh emas bagus. Aku butuh pakaian bagus. Mana ge kudu Teu karunya iya. Ibu, kok maksudnya mana-mana ngegeplak ah? Da sia mah bangka warah teu beunang diomongan ku kolot jadi budakna. Budak kudu nurut ka kolot. Amih teu dicabok. Pangadenge celina, bukan Geus celi ibu urus si dua. Ugi, ulah ek dengan abdi. Ek si Ugi kumaha ke ek dikawin pun ibu serangan silakan. Ama geus teu kieu ngasa burung cicing di dieu. Geus kaditu nyingkir. Ulah jengain, budak teu beunang diatur mah. Aing mah lebih bahagiakan hidup di dieu. Meskipun saya harus berteman dengan ikan setiap hari daripada hidup bareng si Wasi. Minta duit, saya kasih hambat. Akan si Ugi na minta duit yang udah dengan segala macam. Merubah ke aing. Pasti darah tangan di dieu. Minta jadi berat abrik. Kade bola jelas teuing cenah cek batur teteh gawe di dieu di Butaji. Buge ieu lalaunan. Urang ka dia heueuh ngilikan bisi teteh sia di dieu gawena. Lastri sia ugana teh gawe di dieu sia geus 6 bulan teu datang-datang ibu nama neangan kani bae. Nggak usah sok peduli, Bu. Nggak usah sok peduli. Iya yeuna nah ho, balik sia ho, menang duit teh adi sia kawin si Sugi. Ari menang duit ibu erek minjem. Dan si Sugi kawin. Nginjem. Terus maksudnya kesusahan si Sugi ada kawin ibu kita datang ke dia ke abdi minta duit, nginjem duit. Kok Mas Sugi itu mikir ujur sia? Masa dong, kamu kan anak laki-laki. Karunya pan, ieu mah jang kepentingan ibuna, karunya kekurangan ibu erek minta. Erek minjem. Terus ibu selama ini peduli deh ke abdi, Bu? Sebagai anak perempuan. Ibu mah lain teu peduli, ibu mah peduli ningkateun geuning si anak. Teu karunya ka kolot teu nurut diomonganna ku kolot ya. Bu, ibu ka dia rek pinjam duit. Ada si erek kawin ya si Sugi. Terus dipikir gitu pinjaman ku abdi. Abdi kita boga duit, Bu harua bae saya di sini tuh ikut hidup, numpang hidup. Atugan ka dia ka pakajina menta heula gitu. Silakan kalau ibu berani. Hari karunya maka ibu-ibu karunya ta ada si erek kawin. Ade goreng ge adi sia kudu karunya atuh ka adi. Sugi kita sih tak izin minta duit ke kami. Hah? Boga duit teh. Terbuka duit. Asap dong, sih kan anak laki-laki. Hese ngomong asap bunu nerima. Kareping gue macet Saria. Selama ini aja saya yang perempuan hidup terlunta-lunta di jalan hidup, berdiri. Ada sih ada kawin minta duit kata teh, aku maksudna. Geus Bu, aduh tuh duit ya. Karunya ade goreng punya duit. sia, ade Tidak goreng punya ade uang. karunya. Ibu, Kudu nurut, jadi budak mah kudu nurut ka ibu. Ulah ya ampun. temenang diomongan. Kasaha deui ngadengena teu nurut ka ibu si ari sia geuning. Ibu jual saja anting ini. Yo menang sabaraha duit. Terserah. Nu penting ulah erek nareangan abdi deui. Teu kada ieu ngapardung Saria cara macam susah. Teu ieu. Ari sia keur kumaha atuh. Nanti ngedikeun ka ibu cek keneh. Iya mah atuh teh sabaraha menang naon sakieusi. Si Ugi menikahkan Bu, meliterasi. Kamu mau menikah kan? Sakumaha sih biaya menikah? Atuh bieu nyaho. Biaya menikah aja tidak tahu pada orang menikah. Atuh cukup lah Bu, itu kan 1.500.000 itu cukup. Ada 3 jutanya loh itu. Ieu teh mah ieu jang pekah ge. Ibu, dulu saya pergi ke imah ibu itu hanya karena
peninggalan almarhum bapak. Kok maksudnya dijual lah eta lah Bu? Iya mah ulah can ibu oboh timu sakieu mau layak dijual. Saya tidak peduli, saya tidak punya uang. Ek tega sia ka adi sia. Ibu ya ampun, eta adi lalaki kudu mesti kakangasap Ibu. Atuh panenggeus usaha mah teteangan engta atuh panda rezekina merengan sakitu. Teu bisa anak bikang eta teu bisa dipuntangan, Bu, teu bisa. Ieu. Atuh mana ge jadi budak kanurut gerak ka ibu kanurut ka beunang diomongan ka karunya ka ibu. Anak jeung ibu mah udah aleng pamali ke zaman kolot baheula. Ya ampun, Pak Kaji nggak mungkin nyewot. Ibu erek minta duit, jangan biaya kawin adik abdi. Terus selama ini abdi kan dipijen. Pak Kaji nyawa sorangan. Lain dipijen nyingkir ku maneh sorangan, da diomongan ngawanian bae ka ibu. Ibuna kanu jadi anak ulah kacidat deui. Anak kanu jadi ibu kudu manut perintah ibu. Atuh da ibu mah kumaha dilantarana ari budak nurutna moal nyarekan ieu ibu ge. Tapi Bu, saya kan hidup tidak punya itu bosen Bu. Abdi hayang boga kongkorong, hayang boga perhiasan. Ibu pernah nyimponan abdi? Atuh da ibu ge lain teu hayang pan teu boga. Kan ibu selama ini pilih kasih sugi. Atuh si Sugi pada erek nikah si age mun erek nikah mah harua bae ku ibu. Nggak perlu nggak terlambat. Mana age gede ti heula mah ka bener kalakuana. Ami puguh aya nu ngawin. Aya nama ibu jeung anak teh kabaleres roes. Kumargi milik mah tina kahadean ibu kahadean anak. Itu Pak Haji mah sakitu mere pepeling ka nu jadi ibuna sareng anakna. Ah kudu didengekeun ari Pak Haji ngomong. Jadi budak bikang kudu benang diatur. Lo kumaha cek dewek bae. Guys, kayak abdi transfer. Kayak abdi transfer ke tetangga. Geus nu penting ayeuna ibu balalik manggah nyele. Balik ibu gerek balik ari geus diurak mah ku sia. Enggeus balik, enggeus. Balik nang ge urang mah ge.